bebesan. Kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisitana cek batur jelema edam. Udut kos. Ya berat. Kosim lain olak pangare dudinya. Naon? Depan kamari kosim maca buku dengan berat. Soreng teh rokok teh anjir berbahaya berat. Yonya bisa menyebabkan kanker, impotensi, gangguan kehamilan, janin gitu. Tuh eureun mana udah lain namanya? Eureun macana. Nying. Kosim parah aja. Ini jelema rempag ya kieu tah. Aya wae ieu ya anjir ya kuntung garcok ya. Bibi tadi di mana deh? Di kota ah. Oh, Nah, kecelakaan si Adi itu gimana? di kota. Nah, ono kecelakaan. Eta mah bus nabrak kios. Innalillahi. Kunaon remblong kumaha tuh tadi? Cenah mah lain, supirna lalai. Oh. Begitu teh mah daya kan supiran ku lalainya heueuh kalah cilaka atuh. Oh, senai itu. Supir mah ku jalma di mana ge ulah ku lalai. Anjing salah paham deh aing. Teu kitu konsep Nabi. Ya. Maksudna lalai teh tidak berhati-hati. Gagabah nyupiran. Lain lalai badot, anjir pira ku lalai badot anjir nyupiran bus ya guys ya. Anjing. Aya wae ieu. Manuk kapinis. Berat. Dudinya keur butuh manuk teh. Manuk naon maneh? Keur butuh manuk gareja kosim berat. Anjing. Jang naon sih manuk garejra jual sabaraha? 1,5 juta berat ka dirinya mah lah harga bobat Banget. Anjing 1,5 juta cenah harga babaturan. Tengah garong sih mau kaing meureunna. Ya lamun murai ka harti. Manuk garejra setara kira-kira please atuh kos anjir teh aing dibere ge momoal sebenarnya mah. Meuli we aing lamun rek meuli teh mah anjir dihareupeun SD nya loba dagang manuk garejra anjir kulas. ulah salah berat. Iya mah spesial anjir manuk garejana ge. Spesial kumaha teh? Geus mualaf. Asli. Anjing geus moalaf kumaha maksud maneh? Pan tadi kosim newakna tina luhur masjid kenteng. Please kos teu kitu konsepna sih teh. Ya eta manuk garejra eta lain berarti eta manuk teh karesten sih teh. Lain ngaranna hungkul kos. Najan ngalana ti masjid ge moal jadi manuk mualaf moal. Moal kos. Ya wae anjing si kosim ieu ampun teuing. Aya wae ieu ya manuk puter. Wijana bibi geus panen cenah euy jagung. Geus atuh ah. Mantap atuh. Belum ya, boboloman penting ya. Hayu ATP yang pom bensin deui mah meuleumna. Ame ngeunaheun geuning cara raang. Najan cara raang ge bi pan di pom bensin tah mah bi. Montong pi omongan bi. Belum jagong pom bensin anjir ya. Dan masalahna dia ulah sote ngerokok pom bensin mah belum jago mah bae. Heueuh bi. Memang eueuh tulisanna dilarang meuleum jagong. Eueuh tulisanna memang. Tapi pan udud oge teu meunang komo meuleum jagong bi. Anjir, ieu mah kade guys omatnya. Ieu ka Pertamina urang mah ngusulkeun ieu nya. Ka pagawe pom bensin isukan mah tulisan euy. Tulisanna teh ulah dilarang merokok hungkul. Di handapna tulisan deui dilarang meuleum jagong. Bi aing bisi meuleum jagong di ditu. Aya wae bi aing ampun teuing. Aya wae. Baya wakeu aing. Dah, kebeneran berat keur santai euy. Santuy kos, wah itu. Cuaca keur alus ieu, coba nguseup yuk.
Anjir. Niungal poe teuing atuh kos nguseup anjir. Seminggu 2 kali bejeh nama. Mung aing majikan aing ngambek. Tuh pamajikan geus sieun di dinya mah. Ya Kosim atuh. Kosim mah pamajikan tara dek nyaram. Ya Kosim mah preman oge nang dilawan, pamajikan mah cemen atuh. Gentle Kosim mah. Ya kos aing lain sieun-sieun teuing ku pamajikan sia teh. Cari aman anjir daripada di imah anjir situasina jiga perang dunia katilu. Tengah molor bae sia teh. Saha nu nyayogikeun dahar aing mah jeung pamajikan mah. Aing. Wah. Halo mah. Oh mah. Ayeuna mulang. Berat. Kosim mulang heula nya. Ka mana? Itu pamajikan euy nitah gegero ka Kosim nya ti heula. Anjing. Siga nu wis koplok. Sia ning nu sieun make head. Ara. Aya wae ya. Repet jengkol salawean. Hari si Kosim ka mana di? Aya bi mah teh keur ka mana? Ka warung meureun. Kumaha? Eta semua si pelak keneh tara ayeuna. Ya atuh udah pegawaiana kan petani si Kosim mah. Lain pesulap. Ya guys. Lain naon deh. Lain eta ari pelak cangkeng sabaraha bulan sekali dipanenna Anger anjing. Henteu atuh bi melak cangkeng mah bi henteu dipanen. Melak cangkeng mah bi. Kira aku melak cangkeng dipanen. Bari lagi moal buahan bi. Melak cangkeng mah. Wah. Ya guys. Wah. Montong ditanyakeun. Dijawab ku si Kosim mah beuki ngajauhan. Ya guys nya. Aya wae ieu. Kastop. Lain berat. Tambah kesal sore-sore kieu cuan ngalaorai yeuh. Tamak kesal ngalaorai si Kosim mah ampun teh. Please kos eueuh kos tamak kesal nu sejen gitu. Salian ti ngalaorai. Berat coba lamun di dinya geus ngalaman mah ketagihan tah. Lebih menantang. Lebih menantang kos. Tapi pan taruhan ge modar sih deh. Macok orai mah modar kos. Montong anjir jangan pipanyakiteun teuing Kosim. Tenang berat. Kosim punya cara gitu dijamin aman tah. Kumaha sih teh ai maneh? Pan urang duaan ieu cuang neangan liangna heula ieu. Heeh. Tah, lamun geus manggil liang oraina, asupan kerupuk. Tungguan 5 menit dijamin tah leuleus sok. Anjing. Terus ku aing kodoknya liangna. Banget anjing teh hayang aing salarudi teuing. Nu leulesna mah anjing si teh kerupukna. Angar we cenghar oraina mah ke aing nu modar. Cengarek mawarkeun aing meureun. Kosim aya wae aing pe omongeun si Kosim ampun teuing. Aya wae ieu anjir ya. Kincu Firaun. Berat, ai balong nu di dinya geus payu can, teu naik dijual. Arek can payu euy nawarna mah urang. Hayang sabaraha sih? Nya mah jeuna we atuh 17.5 ge atuh. Balong badag eta mah pan. Oke coba ku Kosim berat ek ditawarkeun heueuh ka Haji Kondori. Bener. Ingat euy heut nawarkeun kos. Pasti butuhan masalahna manehanana pan asepana balong berat. Apa soalna nya loba duitna tinggal di dinya nawarkeun hayang sabaraha pasti jadi. Pangnepikeun ku maneh heuh. Anda ka jeung imah maneh. Tapi Kosim kemarin geus ngajaran ngobrol berat. Tapi masalahna cenah lamun jadi ge meuli balong di dinya hayang dibawa ka ditu ka deukeut imahna ngara teu jauh teuing. Ngalongokna ka dieu. Anjing. Nya ada anjing meuli bala-bala sih teh. Piraku sih teh diceodekeun ka itu kos pan balong eta teh kos. Anjing kumaha ngangkatna sih teh maneh. Omongeun si Kosim ieu ampun teuing. Dasar ya bugis.